seri sorangan nu borangan mah. Nu sok kukula didongengkeun teh di Garut. Aya hiji makam, galaknya satama kuntil anakna teh mah dinya tah. Lamun liwat ka dinya kuntilanak di samping seri sok ngababuk. Teu kuntilanak galak momonon, juri galaknya satama. Asal liwat ka dinya galak tah mah. Hiji mangsa urang pondok pesantren ku ajengan teh hadiran aya Nanang Kosim jeung Toto Gozali di Kampung Salam hadiran besi eueuh. Besi eueuh nu neuleuh di hadiran. Aya hiji santri nungguan Nanang Kosim kebel asup ka handapeun panggung hees. Nya mah teu nyahoun brakayuda Nanang Kosim sagala muammar geus teu nyahoun bae lah. Beres hudang-hudang teh nya nama jam 3:30. Ye, cek jangan sepi ya. Geussan cancan ya barang deuleu jam 3:30. Alah. Aing ieu deuk balik ka Kobong ye, sieun. Eueuh di jalan iwal teh ka kuburan eta. Tah eta sieun tanjana tah sieun. Menya aing di dieu bae deui. Menya teu balik teh tah subuhna pan ngaji lah. Geus aing mah menya eleh ku jurig cek kana teh. Lewat aing ka kuburan geus disiapkeun bae kadong-dong sabadeg kieu. Pokona kuntilanak jurig segala nanaon babok ku aing mah geus. Geus dikieu-kieu bae nya leuleum alah cek kana teh. Ngawani-wani maneh. Kabeneran pas kuburan aya nini-nini dek bising. Lakur jasa. Atuh pada ini mah ruag reuwig bukna ge. Ruag reuwig aju sampingan dikadiekeun doang pan kabeneran aju nyanana sok mamawa sapu pan kieu. Kadel aku saya. Ah iya, kuntilanak dibabuk wae nya nya teh. Atuh nini ka jalan deuk nyebrang ti kuburan ka arah kuburan teh. Eta santri liwat joger wae. Jeung tangkal kadong-dong lah burak lumpatnya nah. Datang ke Kobong harenggosan. Si harenggosan mah cek babaturana. Mangi kuntilanak aing, babuk wae. Leh, beres geus. Teu kapi heulaan aing ku kuntilanak keur kieu mah cek kana. Aman. Teu kebal salat subuh, beres salat subuh ngaji. Isuk-isuk aya nini-nini nu dipanggul-panggul deuk dibawa ka rumah sakit. Nyana keur aya di sisi jalan jeung babaturana kabeh. Ditanya ku santri, "Mang, iya sa, nini cek jangan teh. Cek bakal mana ke rumah sakit kunaon gitu? Dibabuk jurig, bubuk kerbeting." Jadi nini ge ku jada pajar dibabuk jurig. Cek santri aing jurig eta mah. Geus bae eta nu borangan teh kos kieu itu tah. Barloon kabeh nu borangan mah. Uguh ucing. Allahu Akbar tengah peting. Allahu Akbar. Beres jana. Diuklah maca sholawat. Aya Cina nya. Wah, kajian kuku mah ge jurig ieu mah. Hatena geus kitu bae panu borangan. Geus lah jurig kajian kuku mah ge. Geus jana robahna ge lalauna. Ketep-ketep bru hees deui lah. Daripada aing ngadenge mending hees jana teh. Aman geus. Ai isuk-isuk banggi ucing. Eta ucing teh meureunanan kurusak-kurusuk. Kabeneran asup ka beheungna kantong keresek. Di jero kantongna pan aya amrang-amrangan asa leumpang kersek-kersek, asa leumpang kersek. Ho, cak anu keur penting teh ieu horeng jurigna ieu. Tuh jadi kabobodo ku ucing pan. Ya Allah. Eta borangan eta kos kitu eta. Entek teu kudu borangan-borangan geus. Udang penting. Yes, ya wudu. Asal enan lah. Geus teu kudu borangan cek kieu ge. Moal enan naon? Allahu Akbar. Brek leh, moal enan naon? Eta kayak pocong. Lah lain dah mah. Eprak dibukain hehe gitu. Je, pocong beneran tuh.